wabarakatuh. Arang ditek-tek ku palu, dek diangge ku pasudir. Arurang kelompok tilu dek tampilkeun teh pasidir. Sateacana arurang bade nepangkeun saladiri. Tepangkeun nami abdi Tiara Nur Fadilah, Nami abdi Siti Masito, nami abdi Nurul Hadijah, nami abdi Hester Renjani. Ih, nah sih kelas teh buka balata. Meni bae we datang ngaganggu. Da mewah cenah abe kudu bersihan aku. Embung dah horeang. Kan hajat mari sosis, meuli dari ibu-ibu, bisa didenda sosis, denda 10.000. Bae we da duit anu maloba. Duit kok nimbang enggak. Si Latifah seureus ngalalana teh jeung diipah aya naon meuli weuh pira pabalatak sampah. Beli buah kabiasi, beli sayur kamaliana. Kan kelas teh kudu bersih, ngara betah di kelasnya. Hayu atuh urang bersihan daripada ribut mah. Ih, eta saha rucut solekan dina bor. Abinya naon kitu? Ih, dangukeun ye. Barudak marawa obor dek ngaraji di patarna. Ulah sok deret-deret bor eta bantes katinggalna. Atuh wios we dangke ge dihapus. Ih, sanes kitu, kumaha mun katinggal ku guru kan teu mantes. 3. Ke kebun dek ngelajaat di jalan di Siti. Tah tos biar istirahat, yuk lanjutnya ke Bianti. Jajan buah di Mang Aha dituangna di teh aya eta sampah kirasaha nahan ribuan gedinya. Di berang di Surabi di barengan kudu susu. Eta sama terus abi nya masak kitu. Nya masalah atuh pan tempat sampah aya 2 maknya masih kena sembarangan micet sampahna. Alah, ya sudah dibasak kitu. Ulah kitu dangukeun gerak ka warung Meser Selasih. Di jalan aya biratna, mun hoyong kelas bersih, buang sampah ke tempatna. Tah dangukeun. Ih, nya atuh aya nu dibuang. Oh, saya mah. Tah kudu kitu mun buang sampah teh ulah sembarangan. Nya ih dibawel. Bade ka mana? Nah, duit ka butuh. Geus aya dipake jajan, nya bade ka kelas atuh mah nya bade ka jaman. Ka Mang Jajut bade ngelas diantarkeun ku Mang Digo upami bade ka kelas sapatuna tong dianggo. Nah, make jeung ulah dianggo. Bade ameng kacinya tuh amangna jeung teh Amel. Bisi kotor deui atuh pan kelasna tos diempel. Wah, maknya. Atuh tinggal sakit tos herang jeung seungit kieu. Aduh nya untung tadi can asup ka kelas. Nah, dah sakitu anu biasa ditampilkeun hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli hajat. Bade HP. Tuh dangukeun gerak. Tapi itu belum. Nah, dah.